Alhamdulillah Mang Ohang damang mang kalaka culak cileuk iya abdi nu naros Mang Ohang damang naonna sanes naonana abdi teu panaros ka Mang Ohang da Mang Ohang teh budeg abi nya damang Mang Ohang alhamdulillah maca ka dieu oge oh semun abdi ge terang atuh basa-basi we pan urang Sunda masih basa-basi alhamdulillah sehat Mang Ohang alhamdulillah ka mana wae atuh ka mana we kumaha uing lain maksudnya Mang Ohang teh ka mana wae kerja taun naon wae ayeuna Mang Ohang sami wae kieu we mah kukurilingan Allah lieur we ka dieu teh nah bet lieur nya kukurilingan heueuh pan ka dieu mah ya eta teh GPS beureun nya alhamdulillah urang nepi ka itu haheho dah oh bener pisan kitunya ka dieu teh capan cenah urang teh manggung poe ieu teh cenah jeung Sari Harja tilu Giri Harja Sari Harja Putra Giri Harja tilu Sari Harja mah rumah makan oh nya rumah makan di sarang PGH tilu mohon Putra Giri Harja tilu anu eta na teh nu dalangna teh nu genut ningan rasa punten teu naon disebut genut oge da genut teu naon sami-sami ompong hatur nuhun pokokna mah alhamdulillah kita tes dugi ka pesantren Al Jauh pisan Al Jauh hari hah Al Jauh hari naon ayeuna ieu teh pesantren Al Jauh hari lain Al Jauh pisan lain jauh hari ayeuna pisan heueuh ieu teh pesantren teh lain jauh hari itu masih Al Jauh hari namina teh pesantren Al Jauh hari mana oh Al Jauh hari heeh Al Jauh hari Senin ayeuna teh nya teu kudu dituluikeun teu dituluikeun oh nya tuh temana ge luar biasa pesantren leber wawanen ngarumat umat ngarawat jagat gesan ngawujud jabar istimewa alhamdulillah nya alhamdulillah pan teh nu ieu teh pangarsa Abah Jujun Junailetik Junaidi le Junailetik hah Abah Jujun Junaidi le Junailetik heeh Junaidi nah jadi Junailetik ai Junaidi apa tuh naon ai Junaidi teh gede wawanen tapi leutik hartina teh kakara apa tanyakeun leutik-leutik oke gede wawanen waduh luar biasa nya junnya hei bah punten bah babuk abah situ Junjun oh eta teh guru urang sadaya luas wing euy teu meunang kitu pamali kalau pasan dan bae Pak Ustadznya da ieu mah kieu jelmana nya abi mah kieu centang nya tuman nya teu sami jeung maneh hei Bapak Ustadz Jujun munah maneh abah nya abah punten ka maneh abi hei masih tong make maneh belegung oh nya kudu dihormat ieu teh guru teh kudu digugu jeung ditiru kudu sopan santun budaya santri mah kitu lain dihujat sia teh nu karena ditu teh mohon heeh ten abah alhamdulillah yang kawalat si ka guru ente teu kawalat iya dorakan teh Pak Jujun huntu muruluk kabeh sia tong kitu tuh udah seuri sarua lain seuri ya kan heula eta bener eta caritaan naon tahun 2002 pangi sia bakal tahun sakieu sia mah bakal muruluk sia huntu teu pernah ngomong gitu bener kejadian teu bisa ngegel ayeuna mah ya Allah aing daga matak ayeuna mah puntennya itu engke mah no gue nya bang nah tadi di sungguh hadau mah tadi kalau di rumah cenah itu mangga ieu cenah eta tadi tuang apa mah teh dia itu barudak di ditu cenah eta bade tuang gelas cenah teh ngai teh aya sapi daging kieu pan
ngagahel punya ngagahel dan di juru we mah biasa namun dahar nu kitu teh di juru nah batur geus bareres urang mah teh nyokot teh tong sampah bluk digayem juga sapi sampai keluar deui pangarsana bapak ke Haji Jujun Junaidi Abah Jujun cing sehat mohon cing sehat seueur anu mariogikeun pisan itu se Jawa Barat teh wah malahan nasional mariogikeun manten anu mawi cing sehat sadayana nya mohon urang doakeun nya